Nyata ya undangan rapat bapak teh di Senen teh jeung eta ceng teh jeung mau bensin di alas teh. Wah, aku cara sabaraha duit teh di alas. Pan rapat mah wajib geuning mah undangan mah kudu ditemonan. Ngerakeun. Ada sugan bari kalebak aek dibawa aek dijual, balik teh pan beli bensin. Kenalan rapat atau buka duit nang cicing di mah banyak duit tuh aya gaji teh sabaraha. Coba heula oge di mana sok aya anggaran rapat RT RW kalebak. Lamun teu ngajual cau ngora-ngora acan mah aek di mana jeung meuli bensin nya saha nu mere di ditu. Mah hiwe moal kagetahan-getahanna baju. Atuh kumaha teu ngenta engke jeung bensin. Mere tara komentar duit. Eta dibere mah moal boga duit aing ge. Arek rapat di Senen teh boga jeung bensin, teu boga duit. Nya teu ngora-ngora ge di ala. Atau teu boga duit mah rek naon init Pan wajib rapat teh enak pan meureun rapat teh musyawarah urang usulan ka desa beureunan saeutik lobana merjuangkeun lemur ieu teh lamun teu kieu ge acan urang da keukeuh ti baheula oge lamun meusina nu di luhur motor diinventarisan nepi ka geuningan gubernur mah kamari ge anggaran kunjungan teh poten teu kapake kabeh. Loba duitna ada Pada urang mah atuh lamun tengah jual orang-orang acan aya kumaha bisa ini pan di urang mah jauh ka desa teh. Anu dipikir desa mah lempang oge nepi pan aya urang mah jauh ka desa teh. Lamun ngajeng ka batur 100.000. Teu neun cau mah teu ngelantakeun. Oh tuh gantian atuh engke eta minta. Deui lain dibere 20.000 mah. Udah mah 20.000 mah. Eta ning loba duit ngenta tuh. Heh. Ridho ieu kena eta kagantian oge. Pada teh mah mama cau ngora ngerakeun. Kada babari ku naon atuh babari ku merjuangkeun lemur, meureun rapat teh merjuangkeun saha lain merjuangkeun keluarga. Merjuangkeun lemur supaya meureun pembangunan maju itu ieu musyawarah di desa itu ieu. Naon coba meureunan RT RW teh kudu melak cau arek rapat teh pan aya lawan. Soalnya aek teh saha atuh ti baheula oge. Aya anggaran rapat cenah RT ka desa da eueuh atuh. Lamun anu aya kitu mah hayo we cak cikih rapat. Beda ari pangkat nu luhur motor, mobil inventaris. Nah, pan ari RT RW mah di mana boborok aya